Bosen aing jadi baranalan. Jadi jelema bagerin. Tujuh iya yang mawa jadi baranalan deh lah. Kesel di dia mah. Ulin kaki ah. Nah, mana teningali bilang bang? Hampura tuh teh apa pira cai. Lain pira cai sih teh lo banget aing meka bahasa gejeng jaket. Dua satu hampura teka aja bieu mah. Teningali mana aing keur gaple sia. Wah, ini gelut jeung aing. Sia macam-macam jeung aing. Terus enah yang nak kumaha maneh? Oh, sia teh kanu gede teh sopa disiksa ku aing geura. Sok da urang ge wani atuh pira opatan. Kemana aja? Sok lah da aing ge wani gitu ka dieu. Woi. Mana Boy, sih main mana boy. Cek. Tinggalin dulu 4 hari, Cek. Aku ibolain. Bisa lah. Lagi dia. Jebrak ini lagi. Boleh orang gitu, Bro. Ruan. Wah, apa itu? Wah. Wah, ayo. Hei, kamu jabe-jabenya urang aya di dieu. Gening mayon, kernaon? Mana bibinya? Eta buka lah tiung mana nyawa? Hareudang aduh. Urang diundang di kelo gitu ya. Ya kunaon atuh mana bisa diudak-udak gitu? Tadi teka aja nih cek cai. Nyari ka mana? Rekateun aki. Cek naon mana ka imah aki? Asli lah, tinggal aki urang. Babadahareun teu? Komo loba lah di itu mah ya. Yang batu urang ngilu. Nah, yuk atuh ah. Tinggal Wim, resep saya video aya film pendek cek urang ya, aya musik. Nah, film pendek nan resep mah. Kamu buat ku tukang bakso, sia rame pisan film lagi. Tinggal iya cek tah, maneh boga HP eueuh. So buka dina channel Aksar Entertainment. Enak buka. So, ayo wah. Nah, ayanya. Oh, iya. Rame geura sok tonton. Nih, geus 7 episode. Pila aku mau nonton mah maneh. Bejaan kabeh kabalad maneh. Oh, resep siap. dia teh. Si mayornya ya teh nya. Heeh. Aya urang di dinya ge. Hade acting urang. Beureun gitu cek urang. Heeh, kayak ditonton deui siap. Di-share. Heeh. Gening jip aya maneh. Ka mana maneh Yor? Ka imah aki urang. Ngilu moal maneh. Babadahareun teu. Amun loba urang ek ngilu jeung si Ujib. Loba komo atuh hayu. Ngilu moal ka imah aki urang. Apa meureun imah aki urang? Wah, komo lo pada hareun mah. Hayu Hancam. atuh. Ya.
setelah Neng dipikir-pikir, Neng teh kumahanya bingung ya teh antara AA sareng babaturan. Ari kabogoh mah ani sok aya urutna aya babaturan mah dah hadireureun ge babaturan Neng eta teh. Maaf kamari meureun babaturan Neng saenak mah ka AA. Jeung ayeuna mah Neng ge dipikir-pikir mending milih rerencangan Neng daripada ayeuna persahabatan Neng hancur gara-gara AA. Neng ge alim gitu lain kutunya ka AA, tapi anu bikin Neng kieu. Oh jadi terus yang mau gimana tuh bu? Manya pada begitu dia wae. Da Neng ge sanestuna da ari atas kumaha deui. Neng mah alim gitu nepikeun ayeuna gelut jeung babaturan salembur dan gara-gara lalaki. Mending ayeuna mah rerencangan we. Oh jadi Neng mutuskan AA. Teu maksud mutuskeun, tapi kumaha deui keadaan anu nya Neng kudu ninggalkeun AA. Neng pergi teh lain karena Neng teu setia ka AA. Neng pergi teh demi kebaikan kita berdua. Oh nyantos satu aik putusan Neng terus itu mah narimakeun. Ya sok ya tamat terserah. Rerencangan Neng. Nuhunnya waktuna salama ieu geus aya jang Neng. Selamat tinggal mugia kenging nu langkung ti abi, kenging nu langkungnya ka AA, kenging anu sabalama ya Nah jadi kieu tuluy teh jadi nyalakeun urang padahal urang teh nyawana naon ge. emang orang teh lebar, tapi kumaha deui demi kebaikan urang jeung babaturan urang. Mah ayeuna urang kudu neangan dina jeung Ita da eta barudak duaan ge babaturan urang. Pokona mah urang teh kudu neangan dina jeung dina urang kudu minta maaf kana kesalahan urang. Urang keheul kasih Lulu nah hanya buat milih si Lulu deh. Sarua urang digeuleuh ka si Dede teh sugan teh kitu nya peda kasep mah kitu kalakuanana. Rek teh anjir ngabaperan semua cewek mah. Heeh padahal majeng deui. Bogohanana teh di sisi jalan deh nyerikeun. Heueuh nya pada mah geus kene urang tibatan seluruh ge. Jeung deui nya urang teh geus lila deui bawa jadi babaturan tiluan wae ka mana-mana. Ieu anjir niku. Nyaho kan mana lagi urang teh bogo ka si Dede. Urang teh curhat heeh. Heueuh. Tapi si aya rasa karunya saeutik makasih Lulu teh. Geus eta teh kakara bobogohanana. Ieu teh boga teh ka bogo ti balawa. Padahal mah ngomong teh si eta kitu bogo ka si eta teh sampe urang curhat ge. Akan si eta mah diam-diam menghanyutkan teh ya. Tara apa batur bobogohan ge. Duka bogohan di kamar ge duka tara curhat jeung urang. Heeh teh. Curhat wae teh ka bogo hiji. Geus tibatan ngamikiran si basa mending jajan cilok jumbo ning ka iwa. Ih mending ngeunah teh sia rasana teh. Lihat Jerah teh daging unggul. Yuk 10 ribuan. Gat.